bari sidungikeun dina widangna Warta Raden. Pamirsa, tepang deui sareng simkuring Lira Indah Putri Rahayu, Simkuring Fadila Agni nu bade ngadugikeun Warta Raden. Dina usum hujan ieu teh, daerah Rancabali janten rawan banjir. Kajadian banjir ieu teh disababkeun ku numpukna runtah nu jadi mendet kokocoran cai warga jeung kahimpitna dua walungan gede nyaeta walungan Citarum sareng walungan Cikaro. Pun Itelia ayeuna nuju di jalan Rancabali. Pamirsa, kaayaan jalan di Rancabali teh saenggeus banjir ngakibatkeun jalan jadi leuleur jeung rarujin. Ayeuna simkuring bade naros ka salah sahiji warga di Rancabali ngeunaan banjir. Ayeuna simkuring nuju sareng salah sahiji warga di dieu bade tataros ngeunaan banjir anu di Rancabali. Bapak, kumaha perkawis banjir di Rancabali anu dampak dieu? Banjir di Rancabali mah diakibatkeun pami ayeuna genangan Citarum ayeuna ageung, terus ayeuna saluran Ciadayara ageung. Itu sangat kajentana banjir, ya, sisa daripada dampak banjir. Sampah-sampah anu kacanakan kena ayeuna imbas banjir saterus lumpur sama rumah tangga segala rupiah aya. Karena penanggulangan utama pamitos banjir mah ngabersihkeun sisa banjir we. Sampah sareng lumpur-lumpur anu lepet ka lingkungan. Banjir di Rancabali teh disababkeun ku kurangna kasadaran warga micun runtah di mana wae. Akibatna kokotoran cai ti walungan Citarum jeung walungan Cikaro oge solokan-solokan warga jadi mendet. Penanggulangan utama pang itu dipayun aya pintu. Pintu anu dipayun itu. Mana? Nanti biar kayak lampu atau itu. Pintu anu dipayun eta kangge penanggulangan gerangan cai upami tos lungsir cai banjir di Citarum. Cara warga ngatasi banjir nyaeta ku cara sosialisasi ka warga-warga sangkaon ulah micun runtah di mana wae jeung ku cara gotong royong ngabenerkeun oge ngabersihan solokan. Sakitu anu tiasa ku simkuring dipikir hatur Delia Fatimah Pasko TV ngalaporkeun. Hatur nuhun ka saderek Delia nu tos ngalaporkeun di Rancabali. Pamirsa, rupina mung sakitu bae nu kapihatur ku simkuring. Hapunten bilih aya cariosa nu pondok nyogok panjang juga ulah jadi gantar kakaitan suung pasupaan nyuhunkeun pihapunten. Pamirsa, patepang deui sareng simkuring Lira Indah Putri Rahayu, Simkuring Fadila Agni dina Warta Raden salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.